Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia tuhu maco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 64. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh tina kolom pangalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta Nya Kiwih. Ieu yasana Sutija R. KT Pos Besar Bandung. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Pisamiwun deui kalebaran pas sore kuring indit ka astana bari mawa arit pacul jeung sapu angkanan teh rek ngaberesihan kuburan ini ari keur ngeunah-ngeunah leumpang beuti kajauhan aya nu ngageroan. Mang ka dieu sakedap. Ngageroanana kitu teh bari gugupay ka palebah kuring jadi sidik manehna teh nyalukan kuring. Dararasaan harita teh eueuh deui jelema iwal ti kuring jeung manehna. Bisa aya perlu penting nya tuluy wae eta nu ngageroan teh disampeurkeun. Ari geus deukeut manehna ngomong pokna, "Mang, punten bae pangoredkeun ieu kuburan. Sareng mugi sakalian pangdungaakeun da abdi mah teu tiasa." "Bo, meureun aing teh disangka nu rek buburuh meresihan kuburan ieu," ceuk hate. Keun ku kitu ngan orok kaya nu pangnyucud nama kuring teh dititah ngadunga. Mangkaning nya kitu lah teu timu alik bingkang-bingkang acan boro-boro bisa ngadunga cara lebe atawa ajengan. Tapi sanggeus ngahulang sawatara jongjongan pamentana teh nya disanggupan bae. Sanggeus nyebut mangga deker eta kuburan teh diberesihan atuh sanggeus bersih top kana tapas heg diseungeut tuluy dimenyanan. Rengse eta wur rampena diawurkeun kana taneuh deukeut tetanggara. Sajeroning kitu teh bari jiga nu heueuh ngadunga kunyem-kunyem, tapi kulantaran lanti pisan ngabohongna tangtu manehna percayaeun yen kuring bener-bener ngadunga. Sanggeus karasa geus cukup tuluy kuring namprakeun leungeun bari nyebut amin. Kadenge manehna ge nurutan nyebut amin. Sarta ari direret ku juru panon manehna ge milu namprakeun leungeun. Parantos omong kuring bari nenjok ka manehna. "Mangga yeuh hatur lumayan," omongna bari ngasongkeun duit ratusan salambar kanggo ngagaleuh bako. Sanajan bari hayang seuri tapi teu loba carita di tampanan wae eta duit teh. Bakuna mah nya lumayan ari 100 perak mah. "Nuhun," omong kuring bari indit ti dinya. Ari sanggeus jauh ti manehna kadengen ditukangeun sadaya nu ngudag gancang dilieuk si horeng barudak nu nyusul teh. "Rek kamarana?" kuring nanya ka maranehna. "Nya Kiwih Mang Cep, nya Kiwih," obongna bari sareuri jeung narampanan. Kuring seuri ras ingat kana kalakuan sorangan si horeng tadi basa kuring keur nyandiwara bisa ngadunga aya nu nyerangkeun nyaeta barudak. Ari hartina Nya Kiwih teh nyaeta buburuh ngored. Basa budak di lembur kuring. Teu loba omong, song bae duit ratusan tadi teh dibikeun ka barudak. "Bagi rata yeuh, ngan ulah bebeja ka sasahanya," omong kuring. Tamat cenah ieu pamirsa. Sutija R. KT Pos Besar Bandung. Judul anu saterasna pangalaman di Kalimantan. Era soteh beungeut. Hiji waktu kuring turni duaan jeung batur sakantor di tempat anu didatangan kuring mondok teh di Imah Langgong. Hartina kolongna leuwih ti satangtung. Waktu hudang isuk-isuk kuring nanya ke nu boga imah, nanyakeun tempat miceun. Nah atuh jawabna teh, "Di dinya bae Pak, di emper, moal naon da engke oge beak dihakan babi." Keur mah teu biasa cingokong di emper teh katurug-turug di kolong rada anggang aya pangolahan karet. Atuh sanajan mani oge totorogongna
katangen teman plak plik plukna kuno keur ngolah karet teh atuh hayang mecen teh jadi leungit deui. Terus bae si beungetina gentong teu mandi-mandi acan. Waktu kuring keur ngobrol jeung nemboga imah bari nginum cikopi, kateh jawab babaturan kuring teh bet numpuk-numpukeun blek kosong diemper dikurilingkeun. Nenjok kitu kuring ngarasa heran, naon maksudna? Tapi kakara oge arek pok nanya, manehna kaburu asup manten ka jero lingkungan blek teh. Ari di telewung tik si horeng, si ontohod teh keur ngaluarkeun eusi pejitna, kawasna bae geus teu kuat ngampeuh. Mangkaning ka waktu balik teh masih rada lila keneh. Geus manehna beres ku kuring digonjak. Batuanian. Jawabna teh, "Heueuh, eta soteh banget dari Raja Koneng parantos maksa palai kaluar mah. Kapaksa dianter, teu beunang dicocokan liangna ku ka era." Tamat cenah ya pamirsa. Ieu yasana Hairudin. Judul anu saterasna kitu soteh keur batur. Geus biasa ari malah santren aya nu maratu di pondok, aya nu henteu, nyaeta lamun anu deukeut imahna atawa lemburna. Hiji babaturan kuring anu teu cicing di pondok lantaran deukeut ka imahna teh ngaranna teh Mang Ibro, umurna saluhureun kuring. Geus lila mah santrenna teh sabab belat ngajena cenah. Tapi sanajan belet tepi kangewaheun batur ieu mah estuning pikarasepeun komo ari keur ngawangkong mah jeung daek nulung kanu butuh nalang kanu susah sanajan dibandingkeun jeung keur saajengan oge. Da ari ajengan mah nyaeta atuh pedit alias koret bin pinter kodek. Ari gawena Mang Ibro lamun batur keur salat ieu mah kalah kasare, batur ngaji manehna ngaliwat. Dina hiji mangsa biasa ajengan nuju nerangkeun tina bab agama jeung dari gama. Saur ajengan, "Ya barudak, jabati kudu daek ibadah teh. Urang kudu nulung kanu butuh, nalang kanu menang kasusahan. Malahan lamun urang boga harta banda heug aya nu mikahayang, kudu gancang dibikeun." Mang Ibro meni ngahulang tayohna mikir, kumaha akalna sangkan manehna boga hayam pelung anu panjang kongkorongokna teh. Ari ajengan rea pisan hayam pelungna, cek hatena. Lamun aing norogol menta tangtu moal libere. Ari meuli henteu boga duit da mahal. Kabeneran ajengan teh kagungan putra leutik keneh kira-kira umur 10 tahun, satara sepeun ka Mang Ibro. Waktu ajengan salat asar, Mang Ibro ulin ka pipir. Kabeneran putrana ajengan teh keur maraban hayam. Ditanya ku Mang Ibro, "Damel naon eulis teh?" "Ieu nuju maraban hayam Mang Ibro." "Leuh, kusarae hayam teh nya?" "Sumuhun." "Mun keur Mang Ibro bae atuh ieu mah, da saur mama oge upami aya nu nyuhunkeun kedah dipasikeun." "Mangga wae atuh ari kitu mah," jawab putra ajengan. Atuh teu panjang catur deui, karawak bae tah hayam teh ditewak tuluy dibawa bari pokna. "Nuhun eulis." Kacaritakeun ajengan bijil ti masjid, tuluy ka pipir nempo hayam lantaran teu disadak kongkorongok. Ari ditempo teh bet eueuh nu pangalusna mah. "Eulis, eulis, eulis, ka mana hayam teh?" "Dieu mama disuhunkeun ku Mang Ibro." "La ilaha illallah. Nah, maka dibikeun." Sur ajengan bari molotot ka putrana. "Kapan sur mama oge upami gaduhna naon heug aya nu nyuhunkeun kedah dipasihkeun?" Ari si eulis. Kitu soteh keur ka batur, keur ka urang mah entong. Tamat cenah pamirsa. Tahyana soreang. Judul anu saterasna nyaeta Dasar Lalaki. Poho deui ari iraha-iraha nama lantaran geus rada lila. Harita teh kuring tas nyaba ti Bogor rek balik ka soreang, turun tina kareta api di Bandung, tuluy ka tempat bos. Tapi lantaran kudu ngantai heula meuli karcisna, kuring naik beca bae muru oplet di Bojongloa. Dasar sial, di Bojongloa oge sarua keneh kudu nungguan heula da opletna can datang. Tambah kasal kuring nyelang heula asup ka toko kue, maksud mah rek barang beuli keur oleh-oleh barudak.
lamun teu salah mah toko piknik ngaranna teh. Blus bae kuring asup luak liuk jeung darat tereret neangan kueh nu ngeunah jeung murah tapi nu matak seubeuh deui. Tah eta wae roti tawar sugan atawa mending oge bolu kukus atawa mending kueh mangkok wae kitu ceuk hate. Unggal nu katenjo pikabitaheun wungkul. Keur luak liuk kitu katempo aya nu hejo-hejo di pasi-pasi, di awas-awas teh manisan geuning. Manisan alpukat deui. Bet asa kakara nenjo manisan alpukat seumur-umur oge. Tada teuing ngeunahna meureun ceuk hate. Geus teu dipikir deui meuli weh. Da kabeneran hargana oge murah, tuluy menta pangmungkuskeun 3 ons. Anu dagang teh semua anu heran. Kuring menta 3 ons teh, tapi ternyata tanya tuluy bae dibungkus. Kuring ngarasa sugema mayar 15 rupiah teh da dibelikeun kana kadaharan anu kakara aya nurutkeun ka nyaho kuring mah. Sadatangna ka imah sok bae dibikeun ka indung barudak sina dikeleran. Kuring mah angkanan teh rek ngereureuhkeun heula capek. Acan oge beres ngalaan sapatu, ujug-ujug torojol teh indung budak bari siga keheul pokna. Keur saha ieu teh meuli anu kieu? Mane saabdag-abdag da moal nyieun kueh bolu barina oge. Kituna teh bari bro bae ditamrukeun hareupeun kuring. Eta manisan alpukat teh. Atuh puguh we. Heranna mah lantaran teu ngarti maksudna. Ari si horeng cenah lain manisan alpukat anu dibeli ku kuring teh. Eta mah suku kade teh paranti nyieun kueh bolu anu dijieunna oge tina cangkang jeruk. Hayang amba tadi nama tapi kalah kacilaka da mubah. Wardiadi soreang. Judul anu saterasna marukna di imahna. Harita kuring rek ka Bogor, patali aya panggilan neruskeun pelajaran ti SPMA Bogor. Dina otobus Bandung Bogor, kuring kabeneran ngarendeng jeung hiji lalaki nu rek ka Cianjur. Poe harita kacida panasna, kabeh panumpang ting lalenggut, komo lalaki gigireun kuring mah ngaloher. Beri nyegrek kerek, da eta barang naek oge siga nulungse. Diajak ngomong atanapi ngobrol ukur ngajawab saperluna. Sakitu otobus dibuntang banting ku tikungan, eta lalaki teh terus bae ngaloher henteu lilir-lilir. Tambah lila tambah tibra tutur nyegroh. Bari norowela ngomong sorangan deui, gundam tayohna mah panumpang anu sajan arolohok. Kitu deui kuring heran nu aya. Gancangna carita, lalampahan otobus teh geus nepi ka Cianjur, batur gigireun masih keneh ngaloher, ku kuring digeingkeun, ngabejaan geus tepi ka tujuan manehna. Tapina barang digeingkeun anak koreja teh cengkat bari haok bae. Nah atuh kaceda-ceda teuing maneh. Nyarita kitu teh bari ti popolotot panon beureum, atuh tambah heran bae. Saotobus ku ayana kajadian eta teh. Ukur sakitu manehna ngaluarkeun omongan, rupana kaburu eling manten yen aya dina otobus. Manehna kalamas kelemes kaeraan ku polahna sorangan. Untung geus nepi ka Cianjur, jeut eta lalaki teh turun, boro-boro permisi. Lempangna oge ngungkug henteu ngaliuk-liuk acan sabab pasti ngarasa era. Tamat cenah pamirsa. Ieu yasana Rusdi Adiwinata Jambi. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.